Bismillahirrahmanirrahim. Al-babur rabi'u wassalasuna. Ari ieu bab anu ka-34 fi fadilatil iqlali dina nyarioskeun kautamaan nyaalitkeun minal akli tina tuang wan naumi sareng kulem warrohati sareng santai. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, parantos ngadauh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satun ayat tilu perkara turisu anu ngawaris atawa anu nyebabkeun qaswatal qalbi kana teasna hate. Tilu perkara anu bisa nyebabkeun teas hate. Teas hate teh cirina teu daek menyesali perbuatan dosa, teu daek menerima nasihat, teh cirina teas hate. Mana nu tilu teh? Hiji hubbun naumi resep sare, wa hubbur rohati sareng resep bersenang-senang, resep santai, leha-leha, teu daek giat kana ibadah, wa hubbul akli sareng resep barang dahar. Ieu pan karesep urang kabehan. Urang maresep barang dahar, beres capek barang dahar terus nyantai heula bari ngarokok bari ngopi, beres ngarokok beres ngopi gedug sare. Aduh ya Allah ya Rabbi, nu kitu mah kitu nanti mantep aya tuh. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, sareng parantos ngadauh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man sabi'a fid dunya, saha jalma anu wareg waktu di duniana, jaa maka bakal lapar eta si jalma yaumal qiyamati di poe kiamat. Ngan saur Syekh Nawawi, syabi'a di dieu mah syabu'an madmuman, wareg tina perkara anu tercela. Dahar loba teuing nepi ka kaluar deui eta jore. Komo wareg ku barang haram mah, ieu jelema di akhiratna bakal lapar. Tapi sabalikna wa man jaa, sareng sajalma anu lapar di dunia waktu di duniana, syabi'a yaumal qiyamati, maka eta si jalma bakal wareg di poe kiamatna. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man akala sajalma anu barang dahar anu makan fauqa sab'i di saluhureun wareg, saha jalma anu barang tuang kalewat wareg teuing, faqad akalal harama, maka sungguh eta si jalma teh telah memakan barang anu haram. Maka kulah liwat teuing waregna. Kaliwatan wareg mah sok sanajan makan anu halal bisa jadi haram. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, sareng parantos ngadauh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayyidul amali, ari penghuluna amal, ari pimpinanna amal, al-ju'u nyaeta lapar. Lamun urang can bisa nahan beteung tina lapar, berarti orang can bisa jadi pemimpin amal. Geura we sok wareg teuing we urang geus ripuh arek beramal. Yang ngagoler bae. Katakan komo dalam bulan puasa, buka puasa wareg teuing, ngampleh we tarawih teh, boro-boro hayang tarawih, hayang ngagoler we na luhur kasur, boro-boro tadarus.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam sareng parantos ngadawuh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-ju'u ari lapar mukhul ibadati eta teh otakna ibadah. Maksud otakna ibadah ai khalisuha wa safwatuha, nyaeta pemurni ibadah sareng penjernih ibadah. Orang malain Pak, ibadah teh kudu wareg we beuteung teh. Maca yasin beresna kudu ngaliwat, maca marhaba beresna kudu parasmanan, kudu wareg bae urang wareg beuteung teh. Beda urang mah ahli beuteung. Wa qala sallallahu alaihi wasallam sareng parantos ngadawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahyu qulubakum, gerah hirupkeun hate-hate araranjeun, biqillatid dhahki ku cara nyaeutikeun seseurian, wa qillatish syab'i sareng ku cara nyaeutikeun wareg. Jadi lamun urang hayang hirup hate, daek ngamalkeun ilmu, daek narima nasihat, hiji ulah loba teuing seseurian. Ngan ke seuri kabagi dua, aya seuri nu berpahala, aya seuri anu dilaknat. Nomor kaduana kudu nyaeutikeun tina wareg, ulah wareg teuing. Ngan hese pan jaman ayeuna mah pangajian bae pangajian, lamun eueuh jomet sepi. Mun aya jomet bae kekorok pinuh masjid ge. Wa tahiruha sareng bersihkeun ku araranjeun hate araranjeun, bil ju'i ku cara ngelapar, tasfu wa tariqu upami anjeun bisa ngabersihkeun hate sareng bisa ngahirupkeun hate, maka hate anjeun bakal jadi jernih sareng lembut. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sareng parantos ngadawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aqrabukum minni yaumal qiyamati, anu paling caket di antara anjeun ka kaula engke di yaumal qiyamah, aksarukum nyaeta jalma anu paling loba di antara anjeun naonana, ju'an laparna, wa tafakkuron sareng loba berpikir, loba tafakur. Jadi upami urang hoyong caket sareng Kanjeng Nabi di yaumul qiyamah, syaratna menumutkeun ieu hadis, hiji kudu loba lapar, loba puasa, wa tafakkuron sareng loba berpikir. Tah, alhamdulillah cenah urang mah karak loba mikir. Mikir naon ceuk? Biasa. Mikiran hutang, mikiran beas, mikiran loba pikiran ente juat cenah. Lain mikiran eta tapakur mah. Tapi tapakur nu hebat mah eta mikiran ayat-ayat Allah, baik ayat anu aya dina Al-Qur'an atau ayat kekuasaan Allah, mikiran kekuasaan Allah, mikiran nikmat ti Allah eta be anu dipikiran teh. Ngan hese zaman kiwari mah hayang nepi ka makom eta teh. Naon sebabna? Sebab urang mah dimimiti hudang sare nepi ka sare deui anu dipikiran teh dunia terus-terusan. Tudat tenaman arek teu kapikiran kumaha pan urang teh keur di dunia. Oke sih, bisaan ngajawabna. Ngan meureun minimal urang mengurangi di sela-sela sibukna orang memikirkan kehidupan dunia anu semakin pabaliut seperti kieu. Nu utama nama eta we hese icis,
hese icis mah jelema loba nu sing koleset rek ngangkatkeun leungeun takbiratul ihram ge leuleus pan Allahu akbar ada nu daek-daek hanteu-hanteu teh salat geuning ari teu boga duit mah komo pan tukang jahit mah tukang jahit kadang ngadan teh leuleus ada geus adan lohor deui pagawean teu meunang sakodi-kodi acan jumat teh tetepan ada mudah-mudahan sobat kuring seperjuangan pangarsa Al-Mukarram Bapak Wahyu Ilahi berikut keluarga anak sing dipasihan rezeki nu seueur tur halal tur anu babari nya kitu deui atuh sobat kuring di daerah Nagrag Bapak Aceh alias Bapak Gaco sing diberkahkeun usahana sing dihasilkeun maksudna ulah jong wae nya kitu deui para wargi sadayana anu selalu mengikuti pangaosan ieu lubabul hadis mudah-mudahan sing digampilkeun milik rizkina anu seueur tur anu halal oge sareng pamudah-mudahan sing dihasilkeun sagala maksud sareng cita-citana sareng sing dibarengan ku rahmat sareng ridona Allah Subhanahu wa taala kalawan sabab wasilah hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terutami anu aya dina ieu kitab Lubabul Hadis amin ya rabbal alamin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam sareng parantos ngadawuh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man kasura sajalma anu loba ta'amuhu barang daharna eta si jalma kasura maka bakal loba naonana adabuhu siksaanana eta si man. Wa qala alaihi salatu wassalamu sareng parantos ngadawuh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la sihhata teu aya kasehatan ma'a kasratin naumi anu dibarengan ku loba sare wala sihhata ma kasratil akli sareng teu aya kasehatan anu bari dibarengan ku loba barang dahar wala syifaa sareng henteu aya obat biharamin ku cara anu haram wa qala sallallahu alaihi wasallam sareng parantos ngadawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam as-subhatu ari sare isuk-isuk tamna'ur rizqa eta matak ngahalangan kana rizki wallahu a'lam bishawab.